jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh kuari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun mal kebal ge urang ge dikitukeun jepan cenah kiai kitu amat atuh geus teh tarobat makin menjadi-jadi tah ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa jadikeun ka kaum abdi sebagai izoh piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata urang kan keur cak wari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal kuari nyalah-nyalahkeun Kangjeng Nabi Musa bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek sihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'aluha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran Nabi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nanu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi-jadi kufur ka Gusti naqadul ahda Gusti teu aya deui pamungut ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izo sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun cobaan anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan
banjir. Iyalah doa Kangjeng Nabi Musa. Hujan ngecrek teureun-eureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk. Anu pohara. Keur mejeunna paila. Keur mejeunna marariskeun suara rusak. Nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana. Turunkeun siksa bae Gusti. Poe Sabtu langsung hujan ngecrek. Wah, di jam genep datang ke jam 7, datang ke jam 8, datang ke jam 9, datang ke jam 10, datang ke jam 11, datang ke jam 12, hujan pohara jasa. Nu tadina sariri bararungah urang Mesir kaum kitu teh datang deui hujan, subur deui cek deui subur. Di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1, datang ke jam 2, datang ke jam 3. Mulai kita tadina rada bunga cara ricing geus teu nanya ku ari tadi mah seserian oi bunga urang bisa tadi deui bunga urang bisa subur deui seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang kumaha ieu kumaha ieu banjir nyahonya terus bae jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus nu ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai kuari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan. Ya kumaha hujan teureun-eureun. Coba ke pangeran Firaun. Datang pangeran. Naon sia? Ieu hujan terus bae. Aing bingung. Wah, pangeran urangnya geus bingung jakeun. Atuh komo urang. Pangeran bingung. Ya tahayyar. Bingung Firaun ge. Hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai. Ulah datang ka kabanjiran negara urang. Ayo, urang izin ka Musa. Isinya kamu saya gara-gara sihir Musa kajen kumaha bereskeun dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres ieu mah kajen kumaha ge doa Musa maning datang ka Musa ulah bagas ya izin gengsi enggak datang deui antapkeun ayo urang beresan lu kemari jalan saya dirapihan mendadak wobet dirapihan datang ke subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae ngobodean hujan gede jasa datang ke poe Senin hujan teureun-eureun terus datang ke Imah kuari geus jadi lautan ngan kakarak sakengkeongan poe Salasa hujan buki ngompodean bae. Instruksi kabeh. Keluarga masing-masing keluarga ka anak incuna we ulah anu kalaluar kaseret cai sia. Di arimah bae. Di arimah amankeun masing-masing. Sugan poe Rebo mah eureun. Poe Salasa ngompodean, Rebo ngompodean. Wah, puari geus datang ka Cangkeng. Cai di Mesir geus datang ka Cangkeng. Cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh. Wah. Cak Pati Haman ulah sieun pangeran matilok aya paeh ku banjir. Kudu kumaha tuh Pati? Urang kapara. Aya keneh para. Kajun masyarakat mah paraeh nih. Nu penting pangeran ulah paeh. Heunya, para urang boga para. Lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran urang terus kasungsuhunan Pati hebatnya Pati lain nasihat ieu cak Pati teh kieu panggiraheun raja ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae teh kitu henteu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian terjelas sugan ayah hiji nu Noel gitu KRI 1
Maha besar Allah, saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi. Mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Noel gitu. KBG coba kita tembakan hujan. Kita kirim garam sebanyak-banyaknya. Teknologi kita makin canggih. Kita tembak, kita buat hujan buatan. Enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah. Emang gitu kan di negara. Ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten bae di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sa kabupaten adalah bupati. Sugana aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama. Ta DPR teh tilok. Sugana aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat iya baik can ditandatangani dek kumaha maju na pembangunan belum, maka mandek. Cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR nomor gitu. Sia nya jawanan. Kan sia ditangkap sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeueuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau aku kebodohan sia meureun. Ieu mah geus bodoh lah teh urusan nyana nyan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah. Caknya nama di dia DPR meureun kadenge takut celi DPR. Di dia teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji kadengeun ku nyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Caknya nama bupati teh nyahoan meureun. Nyahoan sebab DPR aya nu ngaji sok laporan ke bupati. Hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir teh gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan. Aya nu nganas boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah. Di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami mangus masih alhamdulillah kami. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh bae. Urang masih keneh bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kieu kitu amat. Atuh geus tidak tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izoh, piwurup jadikeun ka kaum Nusa Badana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jasa sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain ka solokan, lain ka huma, lain ka sawah, ka serang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir. Wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beung cai. Masyaallah. Geus eueuh nu bisa kumaha.
nya lagi ngomong ieu mah lain sahujan-hujanna ieu mas siksa aja kudu kumaha nyaho aja kudu kumaha raja kurang raja biar kawan kumaha raja ge puyeng raja ge bingung atuh tah raja urang bingung urang kumaha urang mah bapana bingung geus udah sia reos ulah gandeng ngomong na besi kadang ku Musa urang izin gengsi urang ka Musa Musa hebat jasa Musa tuh mana pahala ieu mah cai sihir lain lalagaan hebat jasa coba si ada ka ditu deuleu ka mana ka kaum Bani Israil coba aku si ada ka kaum Bani Israil banjir aya taun ya kayak ka ditu nya tungguan ku si ada dieu sakumaha dengan simeut ege kos gitu mah ndek ngala eta teh naon gara-gara puyuh makane si ada dieu nya aing ka ditu aing teh malah aju eta aya bahasana baheula mun ngala puyuh teh nya ngalengkan ge huwel gog anu urus anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngala puyuh ye kos itu teh eta heran teh puyuh lamun dihual-hual henteu daekeun hiber tidak hiber beneran eta mah tak nang di kolot baheula babacaanna lamun nek nawak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan haju urangna babaca huwel nyaho eta bahasa naon meureun teh huwel ge tanyakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teh nya mah baheulana bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwel meureun eta bahasa manuk nyana meureun nya mun sak urang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge tah jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah atuh ku lagi jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwel urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran muter ge geus datang tah ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwel heula huwel aju muter urang dia huwel aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha eta babacaan kolot baheula ku hebat biasa eta masyaallah kula mah jampe mancing dibere datang ka di Ciduhan aya babacaan aya babacaan ngan wali bikin mah sia mararancing bae ujianna wah aing mah geus bang ai nyiduhanna mah bisa kabehan ge ngan babacaan eta nu mahal ge eta kamari ge aya nu menta ka kula babacaan los ojol jeung sapi da ka aing kula mah lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae kan nini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwel omong nyaho coba ge kula baheula mah nyaho huwel urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun tek nah beunah tapi lamun teu dihuwel hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu huwel teu daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus dipager padahal mah urang mager henteu naon teu eta ilmu datang ka dinya ilmu masyaallah ieu ge nya gitu di dia bae aing ka ditu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti pae paling datanglah pengintai ti kaum Kib ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya naka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali Masya Allah Karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sekali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabbi siksa pohara lain lalaga
atuh kulantaran kadele katumaninan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabinga aja datang ti negara Mesir teh ka dieu deuk menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di itu tadi Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teu eureun-eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami ka orang-orang Mesir ulah datang ka balaya bangke engkena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami mah mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka leng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini-nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna enggak tinggal kami bedu dada jararajab pangeran maneh pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah lo bawa mong Musa ku ari mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panleungitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener cek Kangjeng Nabi Musa moal cara nunggeus moal nyaan ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah masyaallah jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina war salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana leumpatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa eura hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal ardh masya Allah ieu taneuh kasap deui bae henteu cecepekeun eueuh bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jarad maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita keneh begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat poharanya ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka negara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu
siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan. Tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita keneh eta hujan teraat di samping cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita keneh surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor-kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalu berjarara di deui anu tatadina kumanehanana teu dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh wari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim tidinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa hei kaum ulama kuari dek negor janji ka anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dileugitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha nakasul ahda wa lam yu'minu fa aqamu syahran fi afiyatin tidinya manehanana ngarandeg tina ngarandeg teh tetep bayangan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa hari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami ai kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah keheula ai kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebat ya mantap eta urang rawa kidang mah di dunia moal aya tak usah Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar jeung hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ku buah kawara teh sikao geus busa kuali bawala mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana sagala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum cek kaumna kumaha harar iman teu daekeun cipan karena itu amatnya teu yahoy jadi ganti Kangjeng Nabi Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun harar iman sabulan dibere waras seserian huadenya na menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh oreng bangkawarah keneh sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah فأرسلنا عليهم الطوفان والله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
qaddama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allahu a'lamu bimuradi farsala maka ngutusi sun agung alaihi mingatase alu Fir'aun atufana ing banjir wa walan utaya tufan mauniku banyu dakhala kang manjing ya maun buyutahum ing pirang-pirang umahe alu Fir'aun wa wasalalan tepung ya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang genggerong kang dodok kabeh sabataya mening butuh pirang-pirang dina wal jaradalan belalang akala zarahum maka mangan ya jarahum ing tetanduran alu Fir'aun wasimarahum dan pirang-pirang bubuhan alu Fir'aun kadzalika alaika ya mangkono sabataya walkum malalan kutu atawatuma susah tegese ulat au huwa naun minal quran atawa utaya kumal tai kuwarna sawarna kang tetep saking tuma patataba maka mangan yakum mal matal kahul jarad ing barang kang ninggal ing ma apa belalang wadhafa di alam pirang-pirang kodok pembalaan maka ngebeki Allah pada buyutahum ing pirang-pirang umay alu Fir'aun wa ta'amau lan pirang-pirang papanganan alu Fir'aun wa damalan ketipimiahi min dalam pirang-pirang danyun alu Fir'aun ayatin ala sakhe ayat upasolatin sakhe kang mertalakan mubayinatin tegese sakhe kang mertalakan pasal baru maka pada sarombong ya alu Fir'aun gumede alu Fir'aun anil iman ini gak saking iman dia kalawan ayat wa kanulanana ya lu Fir'aun kaum mujrimin iku kaum kang duraka kabeh. Ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Fir'aun anu buang kawarah tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sabada disiksa keluarga rakyat Fir'aun teh ku banjir anu pohar imimiti hujan ngecrek datang ke gede nu pohar banjir datang ke kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teke. Masya Allah, gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae
eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat emang bisa nandingan sihir Musa maka sihir kene bae ngangkat sakitu mujizat anu poharana kunaon eta mata hate pecak buta hese mata hate buta maka jadi kukuman urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung aya kotok pae di gudang teu bisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan blon tak kotok aya embe pae di kebon endek ngakuan naon teh embe jukut aya walingi aya keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya tapi paeh kalaparan di kebon masyaallah pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung embe paeh di leuweung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang namun cek waliullah manyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanyana sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh sia bung bentar caang tuh aya aing mah nyeri mata aing dibentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis kajeun geulis deuleuh ku sia paksakeun bung nyeri aing kajeun teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu bentah aing sebab aing mah ieu nyeri jasa bentah nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutangna geus eueuh nu bener sia kutang geus eueuh geus teu make kutang ieu susuna geus ngaganda ieu dulu sia teh aya handapna sarua bentar sia bentar deuleuh sia deuleuh cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen kumaha ge embung kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beunta nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Quranul Karim diterjemahkan melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkan melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik melalui koran majalah dan lain sebagainya mimbar ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh teu bisa neuleuh disisieun aya pengajian nya nama indit di sisieun aya muludannya nama indit di sisieun aya rajabannya nama indit kunaon eta mata hatena teu bisa nempok di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekadna ge kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik pohar amat asih pohar teh mah kudu diopnam tah budak kudu opnam tah mah tah eta kudu eta mata hate parah masyaallah tarik ieu umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam
idenya Kangjeng Nabi Musa tengah doa deui ka Gusti Allah, doa nama nu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa bagawata wa inna qaumau qad naqadul ada fakhudhum bi uqubatin taj'alu alaihim naqmatan waliqaumi ma'izatan waliman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti sehingga hamba Gusti nugaran Fir'aun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti Kangjeng Nabi Musa khuluhum diukubatin siksa baik kuiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ke aranjeuna tapi keur kaum abdi mah jadi piwuruh jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah bener bae ya Allah ya Rabbi mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebeja ka mana mah loba jasa simet alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simet mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik tangitik abe hebat kumaha ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya tah huluna aju bacaan Gus ya bacaanna kumaha kana hah mais manggang ngarogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana leutik 2 kali bae lamun kolot 5 genep emang budak atuh manjang teuing mais manggang ngarogo poos nah sia tungtungna deuk mana deuk mais potong deuk manggang potong deuk ngarogo potong mun poos ulah moal meunangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plak tiupkeun jadi dukun. Eta bahasa anti Mesir eta. Menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu. Masyaallah. Eta menang ti Mesir eta. Wah, cenah nya Mesir bahasa Sunda. Iya emang. Geus di ditu namanya bahasa Sunda tah mah. Bahasa Sunda. Ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu. Masya Allah, mais, manggang, merogo, poos, mais, manggang, merogo, poos, mais, potong, plek. Ujianana ente mais baik aja kumaha. Dek menang, dek ente penting mah mais baik. Eta simeut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah. Jatuh kudu dialaan, ku hari mah dihareupeun imah ge loba mah nya, jauh upun nur. Oh, sing beletik sapoe loba jasa. Kadua poe eta simet arasuk ka imah. Plek tina tatarina bunga ku hari puyeng. Sebab loba teuing loba jasa. Poean kadua arasuk ka imah simet ya Allah ya Rabbi. Barang dideuleu di kebon bea ku simet tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simet bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut timut idu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum-kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simet ambalaya amat loba teuing masih mete pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saja dibuka pinu ku simut pinu ku simut bobe ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa simut muka lamari baju simut melulu simut
di tempat di kamar kabeh simet Masya Allah imah simet lain lalagaan bakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simet loba jasa imah lain lalagaan simet teh pohara si satu ngaran aja Masya Allah Masya Allah Masya Allah sekabeh tatangkalan beak di daharan ku simet bubuhan beak di daharan ku simet dangdaunan beak ku simet iya karib datang ke deui dahareun lawang imah kunyana di daharan lawang imah mana aya simet bilang ngadaharan lawang imah jamal aya imah ngadaharan lawang imah di daharan udah pakala di uklil abwab terus datang ke kulantaran hese masak atau kuari mate dalahan poe kadua poe katilu geus eueun lu bisa dahar lantaran kabeh sibet endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran sibet malulu endeu kumaha masakna sibet malulu weh kabeh imah pinuh ku sibet datang ka tinggal kidang sibet sakit sadada sibet sadada terus datang ka dia kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipanarangku ka luhur geus harares sibet imah siksa sak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku sibet Haman ka dieu sia cak Haman kuku lagi ieu bingung ulah boro-boro ngabadagaan pangeran ulah loba ngomong sia dipecak ku sia aduh aing amankeun ieu tina sibet ndeu kumaha ngamankeun ieu istana pinuh ku simet tuan raja coba simet singkir-singkirkeun supaya ulah aya teu bisa ieu tuan raja maksa simet jandela kacana geus dibeeun geus beak ku simet kaca di daharan ku simet kaca Masya Allah lawang di daharan geus arah supaya ieu mah pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak ku simut kabeh poe ka-4 poe ka-5 geus teu daya teu upaya jelema arese cak Firaun coba tuh sia deuleu coba kaum Bani Israil di ditu simut aya lu di ditu menjadi urang doang simut coba ka ditu ngutus Firaun ka ditu ka kaum Kangjeng Nabi Musa kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahan keur nginum wow sasenaga eueuh simet hiji-hiji acan barang nyana datang ka dinya simet nuturkeun nyana lumpat ka ditu ka Bani Israil ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simet nuturkeun simet tetep bae nyana diudag-udag ku simet Masya Allah jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran isimut wares diudag-udag bae ku simut pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut Duh, kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana tuh Kangjeng Nabi kami nek minta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara kami mah kuari dek janji deui pangleungitkeun ieu simet lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil eueuh daunan eueuh buahan eueuh naon beak kabeh di daharan ku simet ieu kami kuari mamohon Musa lamun dia datang ka simet kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh Rasul Allah benar Musa teu kuat kami disiksa 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut
umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksipanal azab cenah panglengitkeun siksa lamun dilengitkeun siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dilengitkeun ieu simet menang 7 poe disiksa ku simet Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, Allah ngutus angin ngahiliwar gedebur eta simet ditiupan ku angin langsung set kontan hiji acan sih cek om Firaun ya si Musa sihirna ku paharanya Musa pahara mati sihir buat cenah tanding ieu Musa geus bapuguh oraina mun ku nyani balangkeun urang dileg-leg haji ieu deui pahara mah tetep bae masih kena nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa. Idinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna endek aman nabi ka endek iman ka Kangjeng Nabi Musa kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh deuk iman napan teu masyaallah fanaqadul ahda Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae. Boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa. Kabeh teu kuat ieu Musa. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir. Ieu mah mujizat ti Gusti Allah. Saha nu iman salamet tu teu iman bakalna cilaka. Ayo deuk iman tante. Lah. Musa ulah sok nyieun-nyieun. Gas, kami ku ari mah geus alhamdulillah aman. Geus eueuh simet. Bisa masak deui, bisa nginum normal, sare normal, geus Musa, ulah sok nyieun-nyieun deui. Ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman. Paruman coba itu. Paruman. Tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah karim. Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji deuk iman ka Gusti ndek iman kabli tapi ternyata ngudar kena perjanjian Gusti kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae jeung kanyaho teu kebal aya sieur moal ka sieur sia moal nyaho sia mah ka sieur aya tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot ke araya deui tuma sakiceu araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuwah ju aya deui areuwah ju aya deui eta kebal ka ceuli
Ibadah jeli aya tuma sagala. Diceli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dia ka bobogaan. Kira ieu tuma. Ka awewe ge nyelap ka jero. Masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh. Gutak-gitek lantaran tuma arasup terus ka dieu. Pajar sayang meureun ku tuma mah. Aya bae. Masyaallah tumpat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus mah ditatangkalan poean ka hiji tuma ngamber poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya ya Allah ya Rabbi masyaallah ieu mah terus we loba nyara sing harewas deui asana Musa pagawean Musa deh emang bangkawarata Musa kumaha Musa urang namun bisa mah cenah mayan Musa hese sia deuk mayannya dibere orai sia di coba tuh urang bebeja ka pangeran urang yuk kabeh datang ka istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi. Tuma pikiran busia. Kami gede laporan tuma ieu pangeran. Kumaha isi hileud ambalaya mah. Bersihan tah busia istana. Supaya ulah tumaan. Oh, rakyat kita ngabersihan tuma. Belah dia dibersihan di dieu ambalaya. Ke belah dia dibersihan di dieu ambalaya. Wah, tuma. Geus teu bisa tah mah. Geus teu bisa diamankeun tuma muka turub saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma wabe ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa poean kadua poean katilu poean kaopat geus teu bisa diamankeun masyaallah karim lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang lamun urang nyaritakeun bangkong lamun urang nyaritakeun simeut di tempat-tempat kitu tani-tani urang deuk kumaha deui coba deuk ka mana ngalawan obat siram dek segala rupa dikerahkan ke orang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah ieu tuma hileud masyaallah kan geus teu bisa kumaha ya Allah patataba matarakahul jarod anu kamari bea ku simeut tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku disusul ku tuma tatangkalan beak ku hileud kabeh kamari daunna jeung buahna ku ari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak nu kamari imah didaharan ku simeut eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jerona loba jasa keluar deka mana tuma pohar jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tuwufan ulana rabbak yakshifu anna hadzal bala bejakeun kami deuk tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yakshifu anna hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana cocoba tu bae geura minta doa juga ka Musa Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun gunung Tursina emang di dinya tempat Kangjeng Nabi Musa
Kangjeng Nabi Musa didinya waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing ge teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ye engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb kedatangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu kata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mah sama kabobot carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharuan eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaji emang nu bodoh mah kos itu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang ti peuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinter nyaho ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teh bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam jakna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kiih reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaran gede jasa aki-aki teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ya ju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya na janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena hudang doang bisa jadi wali ih tah tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok doang aing anu mantep aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmannya jeung salat teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing lu kabeh aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti peuting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti ya Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang deh hudang naik kajian ku kumaha abdi mah dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajian kuku mah ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tanggaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge
sih deh kokojotan kumaha ndak kokojotan kajen ku bage tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga. Hei, saya mau usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung yang besi ka henteu cocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antap kan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh jianan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antap. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara. Adapun ge di kana neraka geus sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu doang sebel. Atuh geus geraheun ka sorga. Aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Ngariung. Eueuh kiai, eueuh ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ranca ayo kadekan. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah. Beres emang masa gitu-gitu kene teu ngan diarabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun jeung nu harirup menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Ye, cak nu milum mani ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu.
Bener pas ngariung deh mang diundang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh orang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae minta anter jarang anter teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarang teu bisa ilah hadarat-hadarat teu kudu hadaratan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang abah kula datang ya atau sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu tapi bener dari malala ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ke wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak wah Junet tuh kanyawan ku aing tuh datang geus ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan mun wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokoknya siapa mau ngulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang ini Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu zarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese masyaallah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh ta contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kanjeng Nabi Musa disarahkeun Kanjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu haju disalahkeun mah nyana ge hatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah beres isiksaan tuma anu ambalaya kita datang ke Kanjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami dektara robat fadaulana robak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuana hadzal bala yuk kami bakal tobat ka Gusti Allah pada Musa Kanjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan kaum-kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun anu nyana janji ditobat babalik ka Gusti pangleungitkeun ieu tuma bareng Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 poe tinggal tadi siksana mina sabti ila sabti tipe sabtu kapal sabtu atu panakasuadu ila akhbati amalihim be barang Kanjeng Nabi ngadoa
lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin. Hujan angin nu di luhur kenteng, di luhur tangkal kayu kabawa ku angin. Anu di imah terus dibawaan ku angin. Setik eueurat panakasu cara ricingnya dengan tentrem tuma ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sakumaha perjanjianna rek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata waduh ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean nupang jahat-jahat dan nupang jore-jorena tetap nyana nyembah ka Firaun lah tidaikeun iman masya Allah bahkan ngomong nawaqalu al yauma qad takina nausahirun poe ieu kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna masya Allah karim Atajala romal dawab sehingga Kangjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tumaku Kangjeng Nabi Musa mah pohara jasa lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tumak batu-batu nugal rege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta, dijadikeun kuda, dijadikeun segala rupa bisa. Ya hebat amat Musa, tetap nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa walam yu'minu teu iman. Teu iman bae. Ya Allah, hese jasa deuk iman. Hese. Di zaman Kangjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat Kangjeng Nabi Abu Jahal, Abu Sufyan apakah iman ka Kangjeng Nabi henteu. Kuari teh lain lalagaan mukjizat Kangjeng Nabi teh geus diperaga-peragakeun berbagai cerita-cerita. Geus puguh dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan-ilmuwan iman henteu nu teu dibere hidayah mah. Tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah. Di Amerika ayeuna teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam. Di Belanda teu kurang sapoe-sapoena ti ratusan jelema nu asup Islam. Saat ieu lain lalagaan teu kabendung, teu kabendung. Nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria. Lain lalagaan kan nyana teh kuari keur nyieun kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan. Iran berlawanan, Amerika berlawanan, Soviet berlawanan. Tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur. Lamun kitu mah nya berlawanan kemudian teu digempur, karak sor berarti. Tapi pan ieu mah Soviet ngagempur, Amerika ngagempur, Iran ngantep, Turki lapanganana di luhur ngantep. Berarti kan keur digempur, dipersilahkeun sarua jeung kos kitu. Saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam, justru di negara Amerika ribuan manusia asup Islam. Kewalahan ayeuna. Bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam. Jenderal di Amerika asup Islam. Aya anu disel, aya anu dibunuh. Urang mah kan teu nyaho kuari. Geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh. Nyana paehna Allah muringkak bulu urang mengadege kitu. Muringkak bulu lain lalagaan, ieu dirahasiakeun. Cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ge henteu muka internet. Alah jodoh ngomong kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia.
kecuali sia mere ka aing. Emang lamun dibere ditarima jual ku aing. Ku aing mah lamun aya HP sasada tadi mah. Sasada. Kula ka pamajikan angkat. Imbung. Orang nyana kitu bisa. Sugan kula mah pamajikan kula bisa. Angkat, marah-marah kula. Angkat. Gitu bisa cek nyana teh. Teu bisa. Teu bisa. Sarua tuh. Teu bisa. Kula gitu bisa. Dan tangga kuari teu bisa tangga. HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet. Teu bisa. Lah cenah kiai atuh belajar bae itu mah urusan aing belajar ieu mah. Sia kurang ngaguruan aing. Atuh aing ge lamun hayang bisa mah sapira kos kitu atuh bisa aing sia mah. Ngan aing mah teh hayang, aing mah moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya. Ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun kunaon lah mending teu bisa geus. Geus aing mah sakikieuna bae. Tengah rasa pinter, tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajian. Los yang rasa pinter, leg-leg ku si HP. Los aing mah teh aya. Pamajikan kula teu bisa main HP, kula teu bisa. Geus aing mah sakupu berarti geus. Pada teu bisa. Mendak lamun aya HP sasada tah. Bingung. Isa. Kumaha nya adalankeun kumaha? Budak mending dibantingkeun begitu ya HP. Aji pengen mah HP na 5. Nurug cupu kolot-kolot goblok. Ajang naon apa yang naon. Ya nama dibagi wae lain maca tasbih ku teh. Budak mending dikagrogolkeun maksud. Sabara jenderal nu asup Islam anu disetrum. Disetrum lain lalagaan. Maksudnya supaya kembali ke agama Kristen Katolik nomor 1. Katolik tetapnya Allah beki dia setrum. Allah. Hembusan napas terakhir. Allah. Masya Allah. Lain jelema leutik jenderal di Amerika. Lamun kamari di Belanda geus puguh Raja Charles asup Islam, Lady Diana asup Islam. Marahal numanta kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkan ya kunaon ketika petinju naik mendunia Muhammad Ali asup Islam, Mark Tyson asup Islam, bingung di Amerika asal mendunia asup Islam. Ya senyala pareuman tinju asup Islam kabeh atuh dekat rumah manta kuari tek dunia pertinjuan heulanan sakedeung ulah pati dihebatkan. Kuari pemain bola nu masuk Islam. Pemain bola di Amerika, di Jepang asup Islam. Masya Allah karim. Mantak bingung gua di Amerika. Di sisi lain gagempur Syria, di sisi lain Yaman digempur, di sisi lain Arab digempur. Nah setelah Arab Saudi, kayak bakal Cikupa. Pasar Kemis aman. Ciku bagus dikikir sebab aya citra di situ. Di pasar Kemis kan di pasar Kemis citra. Puri mah bodoh paranti maca tasbih di puri mah. Sore maca tasbih di puri mah. Jeung polisi-polisi na di dieu ngahiji. Dek kumaha. Masya Allah kan. Hidayah mahal. Lain lalagan. Mahal hidayah. Lain lalagan di Amerika ribuan. Imah dijadikan masjid, imah dijadikan musola, gereja yang geus dijadikan masjid. Hidup pohara jasa kuari. Yahudi model Yahudi asup Islam. Disiksa ieu Yahudi teh disiksa. Kan kuari teu meunang, teu dipublikeun teh mah. Aya hiji dua cabut. Masya Allah kan. Rahasia Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, anjeun mah moal bisa bere hidayah ka jeung hukum age. Innaka la tahdi man ahbabta ka jelema anu pake kacinta ku anjeun Muhammad. Dakwah bae, ngajak bae, hidayah mutlak nu aing cak Allah. Hayu dakwah bae sia. Nu mantak lamun kiai sok ngomong ge lah, cenah teh daek narurut ka aing, salah ta kiai. Dakwah mah dakwah bae cara kipudoli, penting mah dakwah balik mau berkat beres. Adapun nurut jeung teu nurut teh lain urusan aing cek kipudoli.
Hebat eta kos kitu mah nya nama teh. Aya satu ketika jelema poho teu mere amplop. Poho. Ponyana geus sakilo balik deui. Assalamualaikum. Naon ge? Aduh, sorban tinggalin jeung kana. Di masjid aya eueuh di teangan. Adena ka dieu cenah ge. Emang kunaon? Gula poho. Emang eta nu dimaksud. Aduh, Gusti. Pajar kaki pudoli puhu kasia. Masya Allah. Segala sorban tinggalin. Kos Kangjeng Nabi Idris bae. Nah, beres sangkaan sihir, kemudian tedaek ariman. Fada'a Musa alaihissalam alaihim ba'da ma aqamu syahra. Afiat. Sabulan aman, damai, eueuh siksa, tentrem ngeunaheun ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teh iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan ka Gusti Allah, Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tunggu Musa, siksa berikutnya bakal datang. Nyangakeun Gusti. Mulai 3 bulan eta bangkok. Sing laluncak bangkok. Belaletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah teu kebal sajam 2 jam ngalobaan cek budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam genep jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureub datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal masyaallah alujak bangkong blok masyaallah bangsa nu kolot huisan mah blok paeh dirinya keneh bangkong alujak nembragan imah bangkong ya Allah tinu leutik datang ka nu sedang datang ka nu gede bangkong ieu lain lalagaan siksa فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع bangkong ieu bangkong teh mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus eueuh tempat anu kosong bangkong kabeh pamtalaat beuh bangkong lain lalagan pilu pohara pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong ka mana bae loba bangkong bahkan watimatuhum kadaharan bangkong malulu ada tum hiji wadah bangkongan ayo panci didinya dek dicongkot jerona pinuku bangkong gerengseng pinuku bangkong nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna itu kendi pinuku bangkong di kendi gentong gede nyokot pakai gayung luka luar lain cai bangkong bangkong selama nyasar Masya Allah kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malu lu hees urang hees di mana bangkong malu wari marentul diluhurin ranjang bangkong naranaek aju sasada deh henteu cicing bae kangkengkong tang tiktung bangkong Masya Allah baheula maca kolot baheula sia saha nu bisa ngalagu rame
Koreng bangkong. Bangkong mah bisa ngalagu rame. Mana bisa ngalagu rame? Dengekeun ku sia cenah. Bangkong mah bisa ngalagu rame. Horeng bisa ngalagu rame. Raramean tang ting tung sugan urang ngalagu rame. Ngalagu rame di empang horeng lain. Tang ting tung. Wah tuh rame bangkong. Da tadi mah di sawah doang, di kali doang, gua mah di imah-imah. Di kamar-kamar ge bangkong kok. Tang ting tung. Oh, udah datang ka jelema nyocokan ceuli. Coba cenah ieu urang kumaha. Bahkan wa kana rajulu yajsufid dopadi. Ila rukbati. Ku hese-hesena jelema datang ka diuk di luhureun bangkong. Eueuh tempat anu bangkongan hajunyana diuk di luhureun bangkong atuh. Ngedang di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedang kumaha bae cicing di luhureun bangkong. Datang ka ila rukbatihi, datang ka pundak bangkong sapundak sakit. Ya Allah. Anu unikna deui nu unik. Wa ayatakallama ayasibut tof difda. Ngomong. Nyana lamun ngomong nu keluar bangkong. Lamun ngobrol asalnya ngomong bangkong keluar. Situ ngomong keluar bangkong, situ ngomong keluar bangkong. Jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan. Produksi bangkong. Ala luar bangkong, geus embung ngaromong. Embung ngomong asal ngomong bangkong keluar. Asal ngomong bangkong keluar. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Wabeh pinuh ku bangkong. Aya jelema nu jeget lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong, diriung ku bangkong, datang ka pareung. Poek. Kemana bae langsung bangkong. Hatta la yastati'a ayan saifa ila syakil akhar. Wa yabtahafahu ila ukatin teu bisa kumaha geus. Kamana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong. Sehingga nu kaluar ti sunggut ke bangkong. Neuk kadahar naon bae ge hese lantaran bangkong. Atuh. Bingung kabeh. Imelain lalagan becek Raja Firaun coba atuh sia datang deui ka antu ka Musa. Teu isin-isin ya. Teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui. Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol dararatang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang. Di Mesir ke belahan kami doang geuning ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu dayekeun. Ku ayana saeutik ka tukang ku ayana sakitu kami teh hendak tobat ka Gusti Allah nyaan bener Kangjeng bener. Kami malain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun. Sabada 7 poe siksa bangkong. Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Harita kene bangkong mulai reda lalaunan ararindit bangkong. Set bangkong napas lega. Sumana kasul ahda walam yu'minu wa'adu li kufrihim wa amalihim al-khabisa. Saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugan nyaan tobatna. 2 minggu encan aya keneh bae. Ditanya ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum kumaha sakumaha janji ieu? Cenah lamun ieu bangkong eueuh mah kapandek iman. Lah nu penting mamane ulah nyihir dewe Musa. Ulah sok ada tagihan sihir macem-macem, kami riweuh. Walam yu'minu teu iman wa adu li kufrihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean ada buang kawarah. Badama aqamu syahron fi afiatin sabulan. Dibere tentrem hirup ngeunaheun. Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti
abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi kau makin bangkawar perjanjian tinggal perjanjian nyangakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem wadhafadi awad ayatim mufassalat wari didatangan di siksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujeunna tenang nyana barang deuk nginum eta cai jadi getih hangru kok jadi getih teu jadi nginum terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja ka tatangga lantaran dahaga yang nginum tatangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabeh jadi getih ya Allah cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil penil mah ieu mah Bangawan gede coba ai Bangawan Nil naman teh jadi getih nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih nyokot deui ka Bangawan Nil datang ka imah jadi getih deui oh nu aman kabeh warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya nu unikna dicokot disiuk siblak lamun deuk diinum jadi getih woi budak warima nginumna ulah make naon panyu ulah make gelas langsung nyedot pan Bangawan teh jadi getih barang disedot asal datang ka dinya jadi getih hidup kabeh pan anehnya caknya ijara digetih Bangawan mah teh jadi getih mun disiuk jadi getih dikagelaskeun jadi getih lamun deuk diinum jadi getih lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih masyaallah nyahangru coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai kadari itu cai aman di ditu masyaallah harerang aya uyun Musa di dinya mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai dibere cai ditikul jang ka istana raja beuh dibawa make onta make himar di jalanna mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih bae mah kabeh masyaallah siksa mun teh jadi getih ya Allah ya Rabb fasalat miyahuhum kulluha daman wabeh cai jari digetih kabeh wabayuskuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman uiji sumur teh jadi getih uiji Bangawan teh jadi getih wabeh jara digetih pasyakau ila Fir'aun wabeh daratang ka Raja Fir'aun kumaha ieu kumaha laisa lana syarabu jang nginum-nginum acan pidato Raja Fir'aun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajaten deui hayo kaum moal menang urang gaweannya nama boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina kinaon gitu peureum haji orai bentak urang geus paeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju peureum oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai bentak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumaha teh urang kudu kumaha
cak Raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa. Unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal hadzalillah. Coba. Bejakeun kami deuk arariman kitu. Sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieueuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji deuk iman ka Gusti Allah. 7 peting pinu ku getih. Masyaallah kabeh hamba layak getih kabeh. Aur-auran di jalan getih kabeh getih. Masyaallah. Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieueuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman ieulah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun ti mimiti ku Gusti Allah dibere paila. Kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh kitu banjir tetep teu iman diturunan deui sima tetep teu iman diturunan deui kutu tetep teu iman diturunan deui bangkong tetep teu iman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetep bae teu iman. Nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Fir'aun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah tidak percaya karena kerasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawara lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid jang paranti naon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran pabeulit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru saha bidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran anak Tuhan jadi Tuhan haram ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh cenah eta mah jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh manya aya pangeran nyanding beuh budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang tetap perang asal perang nasabilillah emang urang kudu mundur jamoah moal mundur di urang maka jen kuku mage paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang moal ditinggalkeun ku urang perang asal bener-bener sabilillah moal Yaman emang ditinggalkeun moal wajen ting rarang sadan moal ditinggalkeun sebab naon sorga kuari geus saseleh kuari nu mantak saseleh kapan perang mah make biaya
lamun sabulan deui teu dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang Arab bae ge Arab perang notor ka Yaman kuari geus defisit Arab sakitu negara kaya perang kan make biaya. Nah, urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun. Moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan, ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhanna. Pohara jasa. Mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya. Weh, jangan colek kekasihku. Barang di deuleut ya Allah nya hideungnya leteng. Tetap baik selama aku hidup engkau aku lindungi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pohara orang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe baik ikut ngomong ke agama ya orang kan mantak diuk di dia kan iya non ngarana keur ngaluhurkeun agama ya lamun kuari orang paeh ya dibom ya surga ya ulah cenah kiai. Masya Allah, Masya Allah. Satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku. Ya Allah, jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya. Masya Allah, karib. Siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek, lebih baik aku yang duluan mati. Tau pohara jasa. Itu kan lain lalagan. Lautan akan ku seberangi, daratan akan ku naungi, pokoknya mah demimu. Barang di dalam kurangnya hidungnya pendek menyon deh tapi kan pohara jasa itu kan urang kakos gitu baik pohara atau komo ke agama Allah